Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa dipatapang dangu deui dina acara cerita Tatar Sunda. Cerita Tatar Sunda ieu sakumaha biasa didukikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Da para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Sakumaha biasa dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Dina dinten ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu ka-43. Dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Ginggi teh anu harita keur ngintip pagunemanana Ki Soka teh nya. Sareng saha kamari teh? Ki saha Soka teh. Sekarang Ki Bagus Seta, bapakna Suji Angkara teh bapak tere na teh nya. Harita Ginggi terus ngabandungan paguneman Ki Bagus Seta sareng Ki Soka. Kumaha leujengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan sakali deui dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita teh Ginggi asup ka kobongna terus ngedeng dina dipan, manehna jadi inget deui kana paripolah Nyimas Layang Kingkin anu kabireungeuh hayang pisan jadi geureuh haraja. Ginggi ge inget keneh Nyimas Layang Kingkin teh eudeuh paeh poso bumela kalanceukna, sangkan Suji Angkara bisa meunangkeun Nyimas banyak inten sanajan kumaha bae carana. Jadi sabenerna mah sanajan teu baradami ayeuna boh Ki Bagus Seta boh Nyimas Layang Kingkin keur pada boga kahayang yen raja kudu ngawin Nyimas Layang Kingkin. Ika sebeleun pisan kabehanana oge, cek pikir Ginggi. Ngan mikirna teu kungsi parat sabab ti luar panto kobong aya nu ngagedor harita teh. Ginggi, Ginggi, ari sia geus hees payah kieu. Kadenge sora salah saurang dayang di ieu puri. Kulutrak panto teh dibuka, Ginggi gura-giru lulungu bari gigisik kana panon. Aya naon aceuk? Cenah. Aya naon tuh juragan Seta nyeuselan dumeh gura-gero kasia tuh datang. Cek dayang umur 30 tahunan. Euleuh ke atuh teu kudu pagawean sia geus dipigawe ku dayang deuleu. Cek dayang teu pira anu disebut pagawean teh meresan jeung ngakutan wawadahan sesaopieun nampa semah Ki Soka tadi. Ginggi rek ngampih deui ngan bae harita ngurunyung ponggawa saurang. Aduh sia digero ku juragan Seta tadi teh cenah. Bari hate rada hariwang Ginggi teh nuturkeun ponggawa pikeun muru ka imah Ki Bagus Seta. Datang ka imah gede tetela Ki Bagus Seta teh masih maturan Ki Soka. Ari sia ka mana bae? Kapan pagawean teh tacan beres lain? Cek Ki Bagus Seta. Duh hapunten, jisim abdi teh teu weleh ngantosan parentah Gusti. Tembak Ginggi bari cedok nyembah. Bawa obor ieu anterkeun Ki Soka kapurina, omong Ki Bagus Seta. Rigidi Ginggi teh indit
balik deui geus mekel obor. Hayu cek Kisoka. Ginggi lempang ti heula sabab mekel obor jang nyaangan titincakan. Di tengah jalan harita teh Kisoka tumanya ke geus sabaraha lila sia jadi badega di Puri Bagus Seta. Kirang langkung sasasi Gusti. Sate acana jisim kaula damel tugas di Puri Suji Angkara. Jigana sia mah lain badega biasanya. Cek Kisoka mungguh mata kreuwas keur Ginggi mah. Nah make nyebat kitu Gusti. Sabab lengkah sia mah bangun harampang. Milih jalan oge manis sakitu gampang dinu poek teh. Tang tu lain dumeh geus apal jalan atawa dumeh mekel obornya. Cek Kisoka. Ginggi reuwas kareureunnakeun manehna cikeneh kurang ati-ati dina ngalengkah. Ngabodo ka Seta kamadi malah ka Suji Angkara bisa jadi babari. Tapi Kisoka mah apalan-apanan cek beja ge baretona kungsi jadi perwira karajaan. Kungsi jadi anggota sariwu barisan raja sahente boga pangabisa dina paelmuan militer. Ginggi teu bisa pura-pura bodoh ku cara pura-pura lempang ngatog. Di Puri Suji Angkara seueur ponggawa anu binekas dina ijen sareng rupi-rupi pangaweruh. Jisim kaula sok niru-niru saupami aranjeunna nuju latihan teh Gusti. Cek Ginggi harita tetap ngabohong. Kisoka mah masih keneh lempang tukangan Ginggi. Jisim kaula gaduh cita-cita hoyong jantan prajurit Gusti. Cek Ginggi. Tapi Kisoka teu nembalana naon malah tepikeun ka anjog ka pakarangan Puri bogana manehna teu cacarita nanaon. Jisim kaula amit undur Gusti. Cek Ginggi rengkuh tapi Kisoka ukur ungut sakali. Ngan bae sabot balik hate Ginggi kalimpudan ku rasa hariwang. Ginggi ngarasa jigana boh Ki Bagus Seta boh Kisoka geus boga rasa curiga ka manehna. Sanajan kumaha bae maranehna duaan teh jalma-jalma anu baroga pangabisa anu luhur. Kisoka urut anggota sariwu barisan raja anu tangtu. Anu tangtu bae boga paelmuan anu pilih tanding. Atuh Ki Bagus Seta pan puguh muridna Ki Darma. Nya susuganan we pangajen sia teu kaliru. Tepikeun ka ama bisa percaya ka ieu budak. Cek Ki Bagus Seta nyarita kitu ka Suji Angkara harita basa poe munggaran digawe di Puri Bagus Seta. Ayeuna Ginggi kudu leuwih ati-ati deui. Sabab manehna ngarasa yen Ki Bagus Seta teh rada curiga ka dirina. Ginggi kudu ati-ati lamun ayeuna anjog ka Puri Bagus Seta. Ginggi nyieun spekulasi lamun Ki Bagus Seta ujug-ujug nyaho yen dirina teh masih muridna Ki Darma, eudeuh kumaha tindakan Ki Bagus Seta ka dirina. Nah eudeuh diusir sapajodogan atawa sabalikna bakal diajakan gawe bareng dina ngalaksanakeun cita-cita perjuangan Ki Bagus Seta. Ginggi masih keneh ham-ham manehna acan nyaho persis naon maksud sabarna Ki Bagus Seta jadi pangagung karaton teh. Nah bener eudeuh ngajalankeun parentah guruna atawa ngan saukur rek neangan kauntungan pribadi.
Ngan lamun ngadengi cenah paguneman tadi mungguh eces yen Ki Bagus eta teh boga pangaruh anu alus di dayeuh Pakuan. Tur ayeuna ngarasa kaganggu kurek diangkatna Ki Yogas Citra jadi panasehat raja. Jika aya persaingan dina rebutan kadudukan di dieu teh, lamun Ki Bagus eta hayang boga kadudukan leuwih luhur, kira-kira najang naon nah demi ngalaksanakeun parentah nu jadi guru atawa lain. Ieu meureun anu kudu dihaben di talungtik teh, lamun mah Ki Bagus eta cita-citana hayang ngalaksanakeun parentah nu jadi guru nyaeta kudu ngajaga pajajaran terus waluya. Nya Ginggi kudu daek ngarojong, tapi lamun sabalikna nya keheulaan. Ginggi oge jadi inget ka Ki Banaspati, geus jelas Ki Banaspati mah hayang ngarebut kakawasaan. Tapi ngagunakeun leungeun sejen. Ki Banaspati seolah-olah eudeuh ngarojong Ki Sunda Sembawa dina ngudag-ngudag cita-cita jadi raja Pajajaran. Pajah kudu nama anu jadi raja teh lain Ratu Sakti, tapi dirina ieu cita-cita Ki Sunda Sembawa dirojong ku perjuangan Ki Banaspati anu ngukumpul harta baya Pajajaran. Tina ladang narik pajeg, lamun hasil pajeg anu ngagunakeun ngaran Pajajaran, tapi disalenggorkeun dikumpulkeun di wilayah Kandalagalante sagara herang yang bekal perjuangan ngarebut kakawasaan. Di antarana nyaeta ngabentuk kekuatan militer. Anu Ginggi hayang nyaho tepi ka mana hubungan antara Ki Bagus eta jeung Ki Banaspati. Tadi dina obrolan di Imah Gede Ki Soka negor Ki Bagus eta sabab pangasilan pajeg ti tebeh wetan loba kurang. Ki Bagus eta teu nembongkeun rasa reuas. Kajaba ukur nyebutkeun yen dina tahap awal Ki Banaspati salaku patugas muhara di wewengkon wetan kudu nguatan militer. Sangkan karajaan-karajaan leutik anu aya di tebeh wetan bisa katalingakeun. Ginggi ngira-ngira nah ieu jawaban teh bener atawa ngahajang nyelungan polah Ki Banaspati. Itu cenah cek Ginggi teh. Bukti anu nyata katembong jenurek dibegalna harta hasil pajeg. Ki Bagus eta teu ngarasa yen ieu warta anu matak hariwang di dayeuh Pakuan eueuh beja anu matak gehger yen harita rek pajeg dibegal di tengah jalan. Aya deui anu tug ka kiwari jadi misteri teh Suji Angkara nyaho yen balad begal sabenerna diutus Ki Banaspati. Suji Angkara ngancam rek lapor ka Ki Bagus eta, geus kitu Ki Banaspati ngutus Ginggi indit ka Pakuan tur tugasna maehan Suji Angkara. Anehna basa aya kagiatan pamer militer di alun-alun luar dayeuh Pakuan. Suji Angkara diuk sapanggung jeung Ki Banaspati. Ki Banaspati ukur ngajorelat ayana di dayeuh Pakuan. Punten, Ki Banaspati ukur sajorelat ayana di dayeuh Pakuan. Jadi tekung si tepung jeung Ginggi. Ginggi oge teu apa kumaha pandangan ka manehna. Sanggeus Ki Banaspati mireungeuh yen Suji Angkara masih katingali sehat teu kurang nanaon. Parawargi mitra kaum dangu sadayana basa anjog kapuri Bagus eta panto gerbang geus ditutup harita teh. Ginggi kapaksa ngetrokan panto. Harita panto teu lila dibuka ngageret tarik. Pareuman, taoncor teh, cek ponggawa harita teh marentah. Basa asup ka jero lingkungan puri. Ginggi ngarasa heran sabab di sakeuring lingkungan parwek eueuh obor anu diseungeut.
Hayo milu ka kaula. Cek Ponggawa anu jangkung badag tur gadokna bewos. Aya prajurit duaan deui anu nuturkeun ti tukang. Artina Ginggi dibawa bari dikawal ku prajurit tiluan. Si bewos lempang di hareup duaan nuturkeun tukangeun Ginggi. Ate Ginggi rada deg-degan nalurina geus miheula anyang ka yen aya anu teu beres anu ngabaud kana dirina. Ginggi kudu sayaga sanajan can apal kudu sayaga dina palebah nyang hareupan naon. Ginggi harita dibawa ka hiji gudang anu ayana di bagian tukang. Ginggi nyaho eta mah gudang tempat neuneun barang seba. Ieu teh bangunan anu badag ka cida ngan jiga arang kasaba malah aya kesan sanget. Meureun pedah tempat neuneun barang seba jadi teu sagawayah jalma menang asup ka eta tempat. Bangunan badag teh nengang jadi lamun aya marabahaya ka dirina sasaha moal nyahueun. Asup! Cek Ponggawa bewos semu nyentak. Sup, Ginggi teh asup sanggeus panto badag dibuka. Aduh, tapi ieu teh bade aya naon kaula nun? Cek Ginggi pura-pura sieun. Tong loba omong. Asup ka jero. Cek prajurit awak Ginggi disurungkeun sina ka jero. Sanggeus aya di jero, panto geuwat dipeundeutkeun. Prajurit anu tiluan teh masang kuda-kuda ngawahan rek neungeul awak Ginggi. Gerakan tenggelan teh cepet hartina lamun rek ditakis atawa dicingceteun teh moal bangga keur ukuran Ginggi mah. Ngan bae manehna teu niat ngajauhan sabab lamun tenggelan maranehna ditakis atawa dicingcetkeun eta nu tiluan bakal nyahueun yen Ginggi boga elmu gelut. Kitu sababna basa tilu prajurit nereunggelan Ginggi ukur murungkut bari aduh-aduhan. Ginggi kudu aduh-aduhan teh sabab tenggelan parakpek ti dieu maning kadenge bak bikbukna. Aya nu nonjok irung, aya nu nonjok harigu, nya pokona mah kabeh babagian awakna kakeunaan ku tenggelan. Lamun Ginggi niat ku sajurus oge eta tilu prajurit teh bakal ngajahjer moal inget di bumi alam. Tapi lamun manehna kikituan sarua jeung ngabuka rusiahna sorangan apan. Ongkoh deui ari prajurit mah ukur nampa parentah teu boga masalah pribadi jeung Ginggi. Aduh, ampun. Aduh, naon atuh dosa kaula teh aduh. Aduh. Ginggi aduh-aduhan. Prajurit anu tilu teu hayang ngadengi maranehna tetep merekpek malah hiji waktu awak Ginggi ngajol ka tukang sabab ditonjok palebah angeunna. Sakitu geus nangkarak bengkang awak Ginggi keukeuh rek diobrot. Basa aya nu ngajleng sabab rek nincak angeunna Ginggi ngaguling ka sisi atuh nu rek nincak teh ngabulasin. Basa rek ayaan najong ka palebah iga burungna Ginggi oge ngaguling ka sisi. Nu penting panarajang suku teu tepikeun ka ngahontal iga burungna. Gerakanana diusahakeun teu make aturan gulang-guling henteu puguh. Lamun ngajak gelut kudu jujur atuh. Aduh, ulah main koroyok ciga kieu. Cek Ginggi bari haben gulang-guling. Jigana mah prajurit rada kasigeung ku omongan Ginggi, si bewos nitah ka baturna atawa meureun ka bawahanana. Siksa ku sia sorangan sarpan. Usia sorangan Sarpani. Cenah nitah prajurit anu ngaran Ki Sarpani. Disangkana kaula teu bisa gelutnya. Cek Ginggi bari cengkat geus kitu masang kuda-kuda. Ngan sukuna tijalikeun sabab nyaon nincak naon ongkoh pan di gudang teh baroek harita teh.
Basa aya anu aya panarajang pereup ku Ginggi di sanghareupan tapi gerakanna kacau teu nemongkeun ojahna anu bisa maen po. Ngan ku sabab gerakanna paciweuh teu make teori atau kisar pani jadi teu bisa ngikar-ngikar rek ka mana tenggelan pereup Ginggi datangna. Balukar teu bisa ngira-kira ka mana datangna tenggelan beungeut kisar pani kapiheulaan kateungeul. Nu diteungeul jadi ambek geus kitu giliran manehna anu ngaheumbatkeun tenggelan ku Ginggi henteu dicingcetkeun tapi ditakis. Aduh, aduh, aduh. Ginggi ngagoak bari ajrag-ajragan nyekelan leungeunna. Tapi ku saliwat oge kabireungeuh sabenerna anu nyengir nahan ka nyeri mah kisar pani. Geus kitu kisar pani maksakeun maneh ngasongkeun tenggelan anyar. Ginggi mundur ngan sukuna ti kudawet. Awakna labuh ka tukang ngan balukarna tonjokan pereup kisar pani ngabulasin. Tu seguma kitu kisar pani luncat ka luhur niatna eudeup ngajejek beuteung Ginggi anu harita keur nangkarak bengkak. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Aturan urujeng wayah kieu ka sadayana nu masih keneh manco ngadangukeun dongeng, khususna dongeng sareupna di pajajaran dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Juga ya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lujeng wayah kieu ka Teh Enji di Pandeglang Banten, kumaha damang? Mudah-mudahan sehatnya. Apa Dede Juanda oge aturan. Lajeng ka Teh Rita Ersih di Cimahi, sareng urang Cimahi sadayana. Ka Bunda ka Panyawangan oge wilujeng ngadangukeun. Ka Nene Yani aturan wilujeng ngadangukeun wilujeng manco. Ibu Dokter Yulinda Belia, Kang Imka Faroki di Banjaran oge wilujeng ngadangukeun. Ka urang Tasik keneh ka Kang Sayyid Robani ya aturan di Peteuy Jaya wilujeng ngadangukeun. Ka Kang Encup Supriyadi, aduh meuni tos lami ya ka mana Pancup. Lajeng ka Payayan di Bandung aturan wilujeng ngadangukeun. Teh Khotimah, Teh Mutiawan di Sukabumi, oge Teh Entin di Buah Batu aturan. Lejeng ka Teh Iom Puspa aturan jeung ngadangukeun. Kang Edrus oge di Kuningan aturan lejeng ngadangukeun nya sareng urang Kuningan sadayana. Pak Endang Awaludin oge di Cikampek Barat. Ka Teh Linda Imut, ka Mama Ella Hatman, lajeng ka Kang Setia Budi, ka Esther Adelaide lejeng ngadangukeun. Ka Jaki Mubarok di Jakarta. Kang Rusli Aliansa aturan lejeng ngadangukeun. Ka Kang Heri Buhori di Kalijaya Cikarang aturan lejeng ngadangukeun. Pak Aep Karsim di Cimenyan, kumaha damang urang Cimenyan, urang Cilengkrang sadayana. Kang Kuwaipong lejeng ngadangukeun. Lejeng Pak Won di Sukamanah Barat Cikampek, ka Teh Tami Maliha di Ciamis oge Kang Jajang Edan ya aturan. Kang Rendi oge di Ciamis, Pak Deden Setiawan lejeng ngadangukeun. Kalem we Pak Den bakal digarap keras ya dongeng aku. Mang Aa. Lajeng Kang Ali Alun, Pak Tedi Rahmat di Kadungora, Pak Agus Somantri oge lujeng ngadengkeun atuh nu sanesna mah. Dikumkeun we ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng. Mudah-mudahan sakali deui dongeng janten landong pangboberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga urang sami-sami teraskeun deui ye dongeng. Geus kitu kisar pani maksakeun maneh ngasongkeun tenggelan anyar. Ginggi mundur ngan sukuna ti kudawet. Awakna labuh ka tukangan balukarna tonjokan pereup kisar pani ngabulasin. Tu sugemak kitu kisar pani luncat ka luhur niatna eudeup ngajejek beuteung Ginggi anu harita keur nangkarak bengkak. Ayeuna teh jejekan teu dicingcetkeun atuh suku kisar pani teh ngabebes kana kakemplong beuteung Ginggi.
Ku Ginggi ditahan ku kadua dampaleungeuna tepikeun kasaliwat jiga anu keur padugang-dugeng. Nu boga suku hayang ngajejek, nu boga leungeun nahan jejekan. Kusabab ditahan atau Kisarpani leungit kasaimbanganana balukarna manehna ti gubrag jeung sirahna ninggang kana ember kai. Ginggi gegorowokan ampun-ampunan sabalikna ari Kisarpani mangajehjer teu eling-eling sabab sirahna tidak gor kana ember kai. Mireungeuh kitu baturna anu saurang nyebrut kalawan tujuanna sarua rek neungeul peureub buleudna ditonjokkeun ka hareup. Tujuanna ngarah-ngarah irung Ginggi. Nu rek ditonjok irung tang tu embungeun. Kitu sababna sirah Ginggi teh ngabalieur ka gigir. Peureub buleud ukur neungeul angin. Nu neungeul teu sugema ku kitu, peureub anu hiji deui dipake neungeul dada. Ngan bari jeung ngagoak pura-pura reuwas eta peureub dihalangan ku dampaleungeuna. Plah. Cenah. Aduh. Ginggi ngagoak pura-pura nyeri. Padahal anu katingali mung ringis mah anu cikeneh nonyo ka manehna. Peureub buleudna karasa nyeri nyanyautan sabab asa nonyok batu. Tapi ieu prajurit nahan-nahan ka nyeri malah maseuri. Basa mireungeuh Ginggi ajrag-ajragan pura-pura nahan ka nyeri ngan bae seurina beda. Rada seuri nyengir harita teh. Keun ulah waka dipaihan ayeuna. Urang nungguan kasumpingan juragan seta we. Cek si jangkung brewok. Nyarek anak buahna nyiksa Ginggi. Lah puntennya. Tegungsi lila panto gudang dibuka ti luar. Sup Ki Bagus Seta asup dituturkeun kedua prajurit anu mekal obor. Kaayaan di jero gudang jadi caang harita teh. Kunaon eta prajurit ngagoler? Cek Ki Bagus Seta waktu mireungeuh aya pagaweana anu ngagoler. I kosewad najong ember Gusti. Cek prajurit anu saurang bari nyekelan peureupna anu bareuh. Ari sia kunaon papelengkingan nyekeleungeun? Nembe teh bedas teuing nonjok budak eta Gusti. Cek nu ditanya bari nuduhkeun Ginggi anu keur cingogo ngusapan dampaleungeunna. Ari sia kunaon deui? Ki Bagus Seta hari teh tumanya ka Ginggi. Aduh, isim kaula nembe teh dihurup pada nyiksa Gusti. Duka naon kalepatan jisim kaula teh. Tembal Ginggi. Ki Bagus Seta mah neuteup seukeut ka Ginggi atuh nu diteuteup ngeluk tungkul lir bueuk meunang mabuk. Kala luar. Keun. Aing nu cicing di dieu. Cek Ki Bagus Seta nitah para prajurit kaluar. Nu mekel obor oge kaluar ngan oborna ditanjebkeun dina taneuh. Ayeuna di jero gudang ukur aya duaan. Ke. Sia teh picurigaeun. Keur kaula mah saha sia sabenerna? Cek Ki Bagus Seta. Nami jisim kaula mah pun Ginggi Gusti. Heueuh, aing geus nyaho eta mah. Nu aing hayang nyaho naon perluna sia babakti di dieu. Ngomong Ki Bagus Seta. Jisim abdi mah henteu bade babakti di mana sareng di mana Gusti. Saha bae anu miwarangnya jisim diginya jisim kaula babakti. Cek Ginggi bari nerangkeun yen digawe di Puri Bagus Seta teh apanan dibawa ku Suji Angkara. Terus mohon upami aya nu lepat tangtosna oge Raden Suji.
anu lepatna naha make miwarang jisim kaula babakti di dieu ari kanyataanana teu kaanggo mah. Cek Ginggi sorakna rada beda pikeun nuduhkeun yen manehna kuciwa sabab datang ka ieu tempat kalah pada nyiksa. Sia datang ka ieu tempat pasti diutus ku anak aingnya. Sumuhun pan tadi tos disanggepkeun ku jisim kaula Gusti, tembal Ginggi. Maksud aing teh sia diutus ku anak aing pikeun ngawaskeun pagawean aing. Kitu pan nya. Ginggi reuas. Bener ceuk saangkaanana yen Ki Bagus eta mah jalmana ati-ati pisan. Ngan ku sakitu oge manehna bungah. Bungahna aya 2 kacindekan anu kapanggih. Kahiji Ki Bagus eta ukur nyangka yen dirina datang ka dieu ukur diutus ku Suji Angkara. Pikeun nitenan kaayaan di Puri Bagus eta. Kadua Ginggi manggihan kanyataan yen Ki Bagus eta curiga kana tindak tanduk Suji Angkara. Dina harti sejen boh Suji Angkara, boh Ki Bagus eta sabenerna sarua pada silih curiga. Jisim kaula henteu rumaos diutus ku Raden Suji Angkara kanggo nitenan padamelan salira Gusti. Cek Ginggi ngabohong. Pangabisa sia kasar teu sabanding jeung pangabisa prajurit nu aya di dieu. Tapi lamun sia ngaku badega teu pantes aya badega boga pangabisa ijen. Sakumaha kasarna oge. Cek Ki Bagus eta. Ngadenge omongan Ki Bagus eta ieu Ginggi mah bungah sabab ieu ukur boga harti Ki Bagus eta teu apaleun pangabisa Ginggi anu sabenerna. Jisim abdi mah badega tulen namung upami jisim abdi katawis gaduh pangabisa ijen eta mah kumargi dasarna jisim kaula gaduh cita-cita hoyong ngalamar jantan prajurit. Cek Ginggi sakumaha anu kungsi diomongkeun ka Ki Soka. Dina Kuwera Bakti tahun payun jisim kaula bade ngiring uji kabinekasan saha anu terang lulus jantan prajurit. Cek Ginggi pungkal pengkol neangan alasan. Ngabandungan omongan Ginggi bieu Ki Bagus eta waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Ceg urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-43. Insyaallah urang sami-sami teraskeun deui dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna, hapunten anu kasuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.